awewe mah capek. Pan awewe mah ditanya sakecap, 2 kecap, gak jawab nama 200 kecap. Mari artus 100.000 ya kena apal zaman nenek segala naik beas naik kamari gede dia gaya nyaho meren nyokot gas ge 4 kali karek dibayar sekali rokok 8 bungkus karek sabungkus kapan kamari ge urang teh boga taneuh sakota oge kudu dipajegan ka desa ya budak kamari tos liburan kudu sabaraheun nya mana mah duit mah geus eueuh tanagaan jadi salah kita hayu we nanyakeun hese pugul ngatur-ngatur duit model kieu teh jadi salah kita geus teu kabagean urang mah yeuh masalah odak jeung skincare mah matak Pak mun pamajikan keur ngamak kupingkeun da awewe mah hayang keluar kahayang budal geus budal mah sok cager antep we abdi gaduh bojo kaleresan pun bojo teh awewe eta pun bojo mom diantep we matak cek dokter Aisyah Dahlan pami bojo nuju ngamek sing beres heula namanya ku bapak tangkep ti pengker atanapi ti payun geus ece sarua lamun salaki ngamek ece ulah sok ngalawan da eueuh hiji lalaki nu lahir linti awewe sadayana ge pameget teh lahir ti istri dari seorang ibu bunga ece lain butuh lain bunga alhamdulillah keun we da teu menta ieu nya kudu pasea jeung nu mere iraha kiai nuris turap tarif tara matak cek babaturan ajengan meuni sibuk-sibuk teuing anya ceng nu teu katarima ge jadwal 150 genep dituliskeun ku abdi mah bari sasadu nyarusul engke keur taun hareup ieu mah kena-kena terkenal pinuh tara punten pangarsa sanes teu hoyong nyumpingan pangarsa nanging pinuh insyaallah sanes waktos mugia panjang yuswa sehat sadayana nomor pangarsa ku abdi di save atoh aing ngetara make asisten da atoh ditarima ku urang langsung nya jangan anak jadi we ngonang deui ngareunah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini make kolor ayam macan di kalahar mau salam menikenor siga nu teu acan dahar teu acan ya cengur Haji Sulam ngadahar caos nu ngawaler salam moga-moga sing engal nampi bansos Haji Sulam di imah si Dilan nu ngawaler salam moga-moga sing punah tina rupi-rupi cicilan Haji Sulam di imah Pak Eji nu ngawaler salam moga-moga sing engal angkat ibadah haji nu ngawaler salam didoakeun moga-moga sing arawet muda ibu-ibu nu teu ngawaler salam moga-moga carogena sing engal kenging mamah muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Cobaan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahi na'budu haqqa hamdih wasyukru haqqa syukri hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagoma annarul ardo sarqan wa gorban binuril ma'rifah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa adim wa akrim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyina wa maulana Muhammad ay Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu
linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun habibun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Tabarukan bidu'a aminan kusadayana. Allahumma inna nas'aluka khairam mimma yadunnun amin. Waghfir lana ma la ya'lamun. Waghfir lana ma la ya'lamun. Wa la tu'ahidna bima yakulun. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana waghfir lana dunubana wa hasil maqasidana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu dipihormat ashabal fadil al mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus guru simkuring, sobat simkuring, kersana ajengan Ahmad anu parantos janten wasilah simkuring tiasa tepang sareng kurang nagrok. Muga-muga tepangna simkuring sareng sadayana sing janten wasilah lungsurna rahmat, lungsurna barokah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Sadayana para ulama nu teu diwincik di hiji-hiji disebatan saurang-saurang tengirangan rasa hormat simkuring kamarantena. Ais pangampih pupuh lembur Bapak Kepala Desa anu luar biasa. Kepala Desa nage santri saurna ti Cikalama kapungkur ti Banyar benten da sambutan nage rada ngeusi itu ya make seuri atuh. Tah kitu jadi beda ari sambutan nu nyantri mah pan sok aya nu sambutan teh kepala desa boh kepala daerah katingali nu teu kantos ngaos mah nya pan nyebutna ge ibu-ibu bapak-bapak, marilah kita hentaskan kemiskinan ini dengan tahajud siang malam. Manya tahajud jeung beurang cekah tah kitu eta teh balasku teu apal meureun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa may ya'mal misqala dzarratin sayarayo. Ta eta pan ari pakubu mah leres da Pak Haji mah alhamdulillah boga sing panjang yuswa sing langkung barokah, muga-muga sing amanah. Teu kakantun aparat nu sanesna ti desa termasuk presiden tingkat 8, Bapak Ketua RT, Presiden tingkat 7 Bapak Ketua RW, Presiden tingkat 6 Bapak Lurah, Kepala Dusun, sadayana tokoh pemuda, tokoh masyarakat, takmir masjid, Ketua DKM, sanaos sanes Masjid Jami, ibu-ibu, bapak-bapak sepuh anom, moal disaha-saha, moal dibeda-beda, daramang ece, cetitin aya, binunung, ceimas, Bieti aya cenining bineni aya. Alhamdulillah abdi bade ngadeg wae. Hapunten kasadayana saaya-aya wae mubaligna panayana mah usum mini, kulkas mini, lomari mini, kursi mini, martabak mini, mubaliga ya mubalik. Astagfirullahaladzim. Tah ada pengajian zaman ayeuna mah kudu rekreatif. Pengajian nu tahunan sakalian satahun 2 kali marajaban mulu dan tuntutan masyarakat sajaba informatif mere informasi edukatif mendidik kudu rekreatif menghibur. Dan nu penting mah pengajian zaman ayeuna urang teh supaya bisa sedekah eueuh kana seuri wae ari teraskeun. Alhamdulillah. Iya waktos parantos jam 10 kirang saparapat
abdi bade nyuhunkeun persetujuan wae hoyong duka tabuh sabaraha. Aya nu nyebat tabuh 1, tabuh 12, ku abdi ditampi nu kitu sanes pangaosan tapi penganiayaan. Alhamdulillah kedah bunga pangaosan no bunga tekenging nyana karungsing ke pangaosan margi kehalangan ilmu secara tidak sadar ibu bapak ayeuna teh sing emut suka tidak suka sadar tidak sadar urang teh keur dicabutan dosa ku Gusti Allah. Dina kitab At-Tibyan hamalatil Quran diuningakeun bahwa Allah nyiptakeun namina malaikat salahin teh malaikat tukang asup ka hiji riungan di mana eta riungan teh aya aosan Quran, aya aosan zikir, sholawat bieuta. Terus tausiah eta teh bakal nyabutan dosa-dosa moal kabalik eta malaikat lamun can beres. Tah ibu nyarios ka abdi, cenah jangan-jangan da teu karaos dicabutna ge. Atuh kanya haloh teteh urang mah boro-boro dicabut dosa dicabut bulu ge eta teh pan peureusnya Bu. Ti mana dicabutna? Nah tina sampean nah tina beuteung teu tina tak-tak ibu. Tina tak-tak nu mawi nuju pangaosan sok aya nu ngeluk tah. Eta teh keur dicabut dosa. Nu mawi lamun ngelukna beuki lila eta teh loba kacangkelna. Alhamdulillah siga nu rek dinas ngaji teh puguh rek dipengkolkeun. Pangaosan kieu teh ku ulama ngahaja dimerkane satahun 2 kali mah naha mulud naha rajab dimerkan aya nu 3 kali jeung muharaman aya nu 4 kali jeung halal bihalal dimerkan mah digentos nami benten nepi ka make panggung kieu leres henteu da abdi ge yakin ieu teh lain tenda asli paranti moe pare da aslina wani diriungkeun aja sok pot kemang ge kadarieu tuh make ieu teh merek supaya jalmi aya pencerahan namina teh kieu supaya teu jenuh ku ulama baheula digantian ngaranna teh jadi rojaban padahal mah ngaji keneh sarua leresnya abdi berkah diganti merek 3 lunggung ti Sukaratu tiasa sumping ka ieu tempat. Alhamdulillah kitu tah jang morosot di sarung hadir si aja teh merongkeun eta ajengan irung jeung pipi meuni perebut kitu meuli lebu kacang polong mawerbig dina keran ibu-ibu ting parlong eta mubali graina Aldebaran abdi mah ada kakarang ngaji yang hareupan tangkal kieu mah alhamdulillah Bu genep ece hikmah Isra jeung Mi'raj Rasul langkung genep ge tiasa kumaha nu ngaguarna abdi mah genep sote pami kabujeng teu kabujeng mah 2 siki ge cukup nya Bu. Abi mah resep ngaji kieu teh anu na kursi anu na eta dihandap teh ieu panitia alus ieu mah kabeh di kursian ulah sabab ajengan kahesean ngadeteksina pan ari nu teu make kursi mangke teh katingali ku ajengan teh lamun geus lila teh diangkat teh standar hiji kieu tah engke standar 2 mah kieu standar 3 ngelap we ajengan teh eueuh matak anu tos kitu mah teh yang dibenerkeun Pak da sami ieu supados ajengan terang bahwa mustami teh tos ngawitan cangkeul pan manuna kursi mah isin nya kudu kitu anu dihandap papan abi ningali alhamdulillah cek si Ece eta ajengan misiga si Ohang banget Ibu hikmah Isra Mi'raj aya genep kene kubatur ge kubatur rek disebut bid'ah ge disebut dolalah tuluikeun da urang mah boga pikiran sederhana pada diganti merek pada gitunya sarua aci kan bentuknya beda leres ya aya aci dicolok-colok ngaranna aya aci digoreng-goreng ngaranna
aya aci make kurupuk ngaranna aya aya aci digebay-gebay ngaranna aya aci digemol-gemol ngaranna sarua ngaji bentukna beda ngaji kene leres teu cik ningonan sok di panggungan kieu tara nya moal sok unggal minggu kieu bangkrut nya ngahaja ku ulama teh satahun 2 kali we atuh jabayar tuangan sok ditaruang ngarah barokah dan nu penting mah pengajian zaman ayeuna mah datang ke pengajian sanes dahar teraskeun bae aing jangan Ahmad omongan nitah ka dieu da abdi teh sanesna naon kitu sok ararisin anjeunna mah asli kiai abdi mah kudu kasih batu unggul genep hikmah Isra Mi'raj hiji kisatul adimah kisah nu agung nu hanya dipasikeun ka Kangjeng Nabi besar Muhammad Nabi Adam teu kantos Isra Mi'raj Nabi Yusuf nu sabar ku fitnahan teu kantos Isra Mi'raj Nabi Ayub nu sabar ku panyawa teu kantos Isra Mi'raj Nabi Yunus teu kantos Isra Mi'raj aya nabi nu kantos Mi'raj teu kantos Isra saha dina keterangan nyaeta Nabi Musa matak aya ayatna walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha eta teh riwayatna Nabi Isa mukallamah sareng Allah ngan henteu ari kantos Isra mah henteu bu nu mawi Isra Mi'raj mah kanggo nabi urang wungkul Nabi besar Muhammad aduh menih tadi make baju hejo gitu mun make baju hejo mah jadi sarua jeung kikiding alah jaba abdi teh meuni kasep dina foto mah nah aslina mah da geuneuk beda ceuk si mak ge nya dena teh gede-gede teuing ceu ieu teh nya mun gede mah paur sok didariukan ke tahun isuk ku ibu-ibu di galean kadang-kadang dipakai moe pare 2 poe deui ge nya nu paur mah dipake eta mah dipake kikiding pacilingan nya ieu mau baliko nang nu ngising lah ari ajengan Ahmad mah nya bijaksana we jeung Kang Jama nyieun teh kudu gede hiji boros gede kaduana paur da ai gede teuing mah paur nya hok we ukuran sakieu duh isuk teh keur ngagarok we keur beungeut teh banget jeung pare jadi Isra Mi'raj mah kanggo nabi urang Nabi besar Muhammad aya nu langki dibahas setacan Isra Mi'raj mah eteh baheula Bapak zaman Isra Mi'raj teh setacan Isra Mi'raj teh Rasul teh ningali di Mekah paila mah terangnya paila heureut pakeun pungsat bahan tapi asup karena teori ekonomi masami namina teh beda saeutik di Sunda paila dina teori ekonomi disebutna pailit bu di Mekah teh lapar 3 tahun 618 618 620 Masehi tahun eta tahun lapar margi kafir Quraisy beuki menguasai Mekah akhirna umat Islam kalaparan teu meunang kaluar ti imah umat Islam teu meunang usaha umat Islam teu meunang aya pernikahan teu beda model urang corona ai corona mah ku virus bareto mah lain eta mah dijajah we ce pengikut Rasul 70 deui orok marawat sepuh nyarusul wafat teu aya deui nu dituang ku umat Islam iwati jukut di Mekah jarang jukut tapi jukut nu aya cucukan dituang balas ku teu aya dituangeun kamari keur corona ece dugi nuang jukut moal dugi ngan keur corona mah ripuh we pakueu abi ge boro-boro tukang usaha penceramah ge bangkrut kumaha ari geus dibatalkeun wae sarua tukang YouTube ge da manehna ge acara mengejar dog cicing ieu teh balada abi wungkul nu ngaya YouTube teh ieu teh ditaluturkeun ari geus aya nu kieu aing halo aja boro-boro tukang usaha
tukang ngusep ge putus asa keur corona mangkuna untuk ngusep eueuh nu nyangut da laukna make masker kabeh hadir keur corona mah abdi mah sok taat teh kana aturan pemerintah baku abdi mah lah hari ngaji ka kota mah nya abdi teh make masker hand sanitizer sanes kanten ai kaleuweung mah da eueuh radio kotongo-tongo aman eta mah ngan di kota abdi sok biasa we make masker hand ngan aneh urang asup kana jero masjid dina lawang keneh geus disemprotan beungeut teh siga hama wereng abdi teh gitu Bo, mudah-mudahan orang sing ditebihkeun tina corona deui. Ya Robbal. Na umat Islam waktu satacan Isra Mi'raj na umat Islam itu seperti na sapi. Sabab nu dituangna tuh abi mah sopan tiga lunggung ka sapi ge nyebut teh Dapan Sunda mah ya pernahanana nya ce kanggo diri pribadi nyebatna neda kasasama dahar balas akrab kasaluhureun tuang geus beda deui ka Sukabumi mah ece ngemil tah barang emam disebutna nyaneut sok cenah mah dicararaneut naon teh keur masantren di Sukabumi sok cenah mah nyaneut di tempoan mana nyaneut teh oh tina di dahar ibu abdi ngaos ka Salem ka Brebes eta perbatasan jeung Banjar tapi da Sunda Jawa ge da malah santren ge ka Ciamis ka Tasik nanging di itu ge Sunda ngan aya benten abi tos pangaosan teh mangga Pak Kiai cenah sok dicatu Pak Kiai mangga Pak Kiai mangga dicatu cenah urang teh urang dianggap hayam di ditu mah nyebut catu nyatu teh henteu kasar ulah kasinggung ku abi teh diwaler ceking teh mangga ditampi Bapak abdi bade lelebok Pak kitu aing hadir kapan beda-beda Sunda teh Ciamis jeung Tasik sagagampar aya we bedana di Ciamis mah aya nan tuh kitu genan eta sarua jeung dipun biang di Langkap Lancar teh Ciamis Tasik oge benten-benten aya nu make koh kawalu eta mah kitu koh geus eta kawalu lah aing ka mana we ngomong malah nu inget aing ibu ayeuna aya nu make nan aya nu make koh teh Sunda eta kumaha daerahna Tasik Utara we di Abi Sukaratu Cisayong Raja Polah Lempeng Tasik Selatan rada ngageol nya ceu bade ka mana ada pangaosan Tasik Selatan ceu bade ka mana ceu aya nu kitu komo dipun aki mah di Langkap Lancar ceu bade ka mana dia ceu bade pangaosan adeuh asih gaya ya urang Tasik ka dia iraha di Tasik ku aing dijawab kok tadi jam salapan ngareunah pidato setengah jam bisa jadi 2 jam urang dia menyepertikeun mobil jeung motor tabrakan benten mobil jeung motor tabrakan jebrek urang ditu lain komo Langkap Lancarna bojong eta mobil jeung motor tabrakan jebrek tiba ngantel eta teu cilakaieun teu antel ge duka eta mah bahasa Sunda nu paling halus nu paling adab nu paling lemes mah Cianjur ngan Cianjurna palihan kota tah anu jadi raden eta deuh bahasana ge sopan Pak Kiai mangga dituang aya peuteuy anom waduh buah-buah kana hulu peda ge mastaka peda sigan ibu da aneh atuh di ditu mah nya matakna ge sararopan kitu bu tah gitu bahasa Sunda mah ringkes cek bahasa Indonesia mah dia sedang berlari kencang cek Sunda bertek cek bahasa Indonesia dia terjatuh dari lantai 7 cek Sunda gedebut geus cukup jeung teu kabeh bahasa Indonesia bisa di bahasa Sunda bisa di Indonesiakeun aya ibu-ibu nu gagayaan ka abdi diajar ngomong Indonesia Ustadz sekarang saya lumit lagi banyak masalah saya lagi tertular buntut harimau naon cek aing oh katepaan buntut maung maksudnya mah harimau ah bohongan aing nu kieu tamun tak mun kamari ibu-ibu ku Kang Haji eta ngaos pun guru aing nu kieu mah aing isuk diomongkeun geura baca ngaos teh ngaos abi mah teu kaburu ajengan ti mana tiga lunggung da penek jelemana teh cenah rame tuh tah cek nu teu ngaji teh untung abi mah teu ngaos tah eta
matak mending kene rame diomongkeun daripada rame dong. Ibu teta nu mawi bahasa Sunda mah deuh kamari ini aki-aki ngomongna bahasa Indonesia we usum lebaran udah datang incuna di Jakarta, di Bekasi, di Tangerang. Nenek dede pengen nonton TV, sok TV-nya hurungin. Aduh menyayat TV dihurungin saya. Ku nenek teh kamu teh dicari-cari ari gok teh di sini. Aduh. Nenek udah makan, udah nenek mah besok-besok. Ngeureun samaruk nama enjing-enjing teteh. Nenek dede ikut diam deh, kamu jangan milu. Aduh. Teraskan. Uih handai kana pangkal bahasan di Mekah nuju kaayaan paila. Nu kadua, Rasul ieu geus biasa dicaritakeun ku unggal mubalik. Nah nu kahiji melangka, nu kadua mah geus biasa. Nyaeta Rasul dikantunkeun ku nu janten bojo nu dipikadeudeuhna nyaeta Siti Khadijah. Siti Khadijah mah benten sareng istri anu di Arab nu sanes keur keheul ka Kangjeng Nabi eta mah ngalamar. Sanes Nabi nu ngalamar tapi Khadijah nu ngalamar. Bu Siti Khadijah mah tuna matak ical Rasul ibu lamun hoyong caroge leungiteun sing langkung saroleha. Siti Khadijah mah tuna Rasul nuju nampa wahyu ngagibrig di simutan. Eta nganteuran ka Gua Hiro kapan sajam setengah teh ka Gua Hiro teh pamimapah teh mamah. Eta teh nyanak tuangeun Rasul di lur unggal dinten Siti Khadijah mah bolak-balik nanyak di Gua Hiro teh ka Gua Hiro teh. Diantar Rasul bade angkat-angkatan dijajabkeun nepi ka lawang panto ditingalikeun heula namanya lebet deui ari bosok. Pamajikan Nabi ge dan eling sakepeung mah nya. Nyeukeur daek-daek keur henteu mah nya henteu. Bo ngagugahkeun ka Kangjeng Rasul benten sareng urang. Ari datang subuh teh Siti Khadijah mah nyayogikeun cai kitu. Osok ibu. Ibu hoyong terang pahalana. Nyayogikeun cai kanggo caroge sanaos cai herang eta pahalana sami sareng umroh. Bisi di dunia teu ngalaman umroh, di akhirat ku Allah dibikeun pahala umroh, bakti ka caroge dibales ku pahala. Amin. Ieu mah ceuk caroge teh. Mah, kopi. Ceuk ece nyokot ku sorangan. Boga kokot ieu. Ibu ngagugahkeun caroge benteng. Urang mah udang kok mau weuh duitan mah udang nu Siti Khadijah mah benten kum ya Rasulullah sok aja aing ge can pernah ibu teh sing lemah lembut gugah insya salah kita tibra Pak gugah hese hudang tarikan saeutik Pak gugah hese hudang deui Pak gugah hese hudang deui Pak gugah hese hudang deui kudu dikumaha radikal cenah nu alus mah kieu Pak gugah Allah la ilaha illallah ceuk salah kitu nitah paeh ka aing ieu ibu Bapak ternyata pun guru nuju di pasantren jang lamun ujang rek mukim heg kudu kawin weyahna we cenah sing tepat milih bojo sabab setengah nyawa lalaki mah aya di pamajikan ku abi diemutan nya da mun pamajikan seger ka salaki ge sok seger pamajikan rungsep salaki ge beuki rungsep abdi kantos jadi guru 4 tahun mah tos pasea isuk-isuk teh jeung pun bojo kan ngaranna ge rumah tangga abi ge jelema biasa datang ke kelas teh atuh ningali kapur ge sigara rai pun bojo teh nya jadi istri mah mama teteh ya mak ya istri mah tiasa jadi vitamin tiasa jadi virus kanggo caroge tiasa jadi madu tiasa jadi racun mata ku abi ditaros ibu hoyong di madu hoyong di racun aya nu ngomong tadi beurang diracun ya Ustaz cenah ibu nu mawi kesuksesan Kangjeng Nabi didukung ku bojona rek jadi pejabat rek jadi kiai rek jadi pengusaha kumaha bojo
bojona alus kasalaki lagi sok milu alus. Doa istri berpengaruh terhadap kesuksesan suami. Sok geura ibu de nu kieu teh gede jasa. Da wewe mah capek pak kan pak uang angkat heula pak. Dah cicing heula awewe mah capek ti mimiti beunta nepi ka peureum pagaweanana tidak terduga. Leres teu sok keur ek sare budak ceurik leres teu awewe mah capek matak mun awewe ngamek ka salaki ti magrib nepi ka isya teureut da meureun atuh da sagala lunak kudu dikaluarkeun ti magrib nepi ka isya teureun ti isya teh dituluikeun deui ngan sakali repehna 4 poe nyakop teu uget-uget da awewe mah capek. Pan awewe mah ditanya sakecap 2 kecap gak jawab nama 200 kecap. Mari artos 100.000 ya kenapa lih zaman nenek segala naik beas naik kamari gede dia ge nyaho meureun nyokot gas ge 4 kali karek dibere sekali rokok 8 bungkus karek sabungkus kapan kamari ge urang teh boga taneuh sakotak oge kudu dipajegan ka desa ya budak kamari tos liburan kudu sabaraheun zaman ayeuna mah duit mah geus eueuh tanagaan jadi salaki teh hayu we nanyakeun saya pugul ngatur-ngatur duit model kieu teh jadi salaki teh geus teu kabagean urang mah ye masalah odak jeung skincare mah. Matak pak mun pamajikan keur ngamak kupingkeun da awewe mah hayang kaluar ka hayang budal geus budal mah sok cager antep we abdi gaduh bojo kaleresan pun bojo teh awewe ieu eta pun bojo diantep we matak cek dokter Aisyah Dahlan pami bojo nuju ngamak sing beres heula namanya ku bapak tangkep ti pengker atanapi ti payun geus ece sarua lamun salaki ngamek ece ulah sok ngalawan da eueuh hiji lalaki nu lahir linti awewe sadayana ge pameget teh lahir ti istri dari seorang ibu matak mun salaki keur ngamek ece cicing keneh cicing ngamek keneh cicing ngamek keneh singsatkeun anerok ceuk ece kembalilah ke tempat asalmu cager salaki mah dibere tempat asal mah ibu Rasul kehilangan mang ulah di hewan Rasul kehilangan seorang Khadijah. Rasul lemah nu mawi dina Islam di mana istri teu usaha lalaki nu usaha nah cenah pun bojo mah teu bari gawe ngukur ngurus imah ngurus budak tapi kunaon lamun cerai harta kudu dibagi 2 disebut harta gono atanapi harta tepung salira rumah tangga si anu eta boga motor 2 hiji ewang boga tanah 100 bata 50 bata ewang boga motor hiji sapotong sewang pan awewe teu milu gawe ari eta ngalayanan salaki ngurus imah masak tetepan gawe sok ajaran ku ece teu dilayanan 80 jumaah lempangna ge kieu tah lalaki ngalayang pak eta teh halo lah aing sareri we nu ceuk ibu cenah eta ajengan irung jeung pipi mun diparebut kitu abdi teh ieu teh ece ngaos tadi teh sabab emut ka sobat Gusti ting meuni leuleus tadi Masjid Jariatul Muslimin paling dia calon lampu merah da bobo heula abdi teh tadi teh Isa ge sebenarnya geus di dieu kieu capek ece da pamajikan mah atoh nu poe salaki ringsek kieu teh ayo we urang penting ngaji da apaleun salakina bakal loba dulur kana abdi jeung ece teh dulur alhamdulillah aing resepna da kumaha atuh da di Indonesia mah kiai teh aya nu ngagaji beda jeung di Arab jadi imam oge kapan aya dokter pribadi aya imah pribadi tunjangan zaman baheula geus leuwih ti 50 juta mentak abdi mah upami usumuludan teh hadir we da nya rajaban hadir da abdi ge da rumasa abdi teh ajengan bunga ece lain butuh lain bunga alhamdulillah keun we da teu menta ieu mun kudu pasea jeung nu mere iraha kiai nuris turap tarif tara mentak cek babaturan ajengan meuni sibuk-sibuk teuing anya ceng nu teu katarima ge jadwal 150 genep dituliskeun ku abdi mah bari sasadu nyarusul engke keur taun hareup ieu mah kena-kena terkenal pinuh tara
punten pangarsa sanes teu hoyong nyumpingan pangarsa nanging pinuh insyaallah sanes waktos mugia panjang yuswa sehat sadayana nomor pangarsa ku abi di save atoh aing ngetara make asisten da atoh diterima kurang langsung honya jeung anak jadi we ngonang deui ngareunah teu kurang nepi ka ieu ge kardus ya lumayan geus kaluar eusina be aku santri di kilo teh ku pun bojo mah da pun bojo mah otak bisnis na tarik eta matak abi makang kapun bojo teh satia da apal kieu keur ngalahirkeun budak nu kadua meripu abi janji ka bidan sareng ka dokter eta abdi moal rek luak lieu kagoda ku awewe nu geus kolot moal aing nya anu ngora mah da aing boga beung atuh da kumaha atuh hadirin teras menidarina saja cicing mun teu kieu sarare mun teu sarare bersatu ibu-ibu mau bersatu moal nyirikeun awewe mau moal ngabrik bersatu beah kowe da ieu mah lain niat ngabodor sekedar nyelapkeun supaya teu marulang jadi dina mulang lagi moal kabeh teuing cok abi ayeuna lempeng dimake panggung kieu da anger digugat nu digugat nama panitia isuk teh jauh-jauh teuing ti Tasik hari kitu mah ngaji mah kapan osok tah kitu zaman ayeuna mah abdi pan osok jadi panitia diberewe nu lempeng teuing padahal eta teh ngaji teuing da ajengan cenah kapok ngonang eta nah cek aing da abdi ge sabenerna mah tara-tara heureuy ngan katungtutku nu sok ngararonang hayang teh karitu wae keur mah beungeut geus rada kieu deui tah ieu teh jadi narempo beungeut abdi ge seuri aca mah halo ibu wih handai jasa istri besar dihargai oleh Islam aya harta gono sanajan istrina teu bari usaha leres tak bapak sinyah ka bojo ari keur barobogohan siga nu nyapan di jalan oge budak teh budak parawan jeung pamuda deh meuni kieu na motor teh aduh meuni antel ieu teh jok teh di jangkungan lep punten nya bila anu katongengan ada kieu eta teh can kawin tawa anyar kawin bere anak 5 kieu da pageus kawin mah teh aya setruman ieu teu aya setruman mah anyar nikah tawa memeh nikah rei diberewe 80 rebo tiis we matak bojo teh muliakeun sunah rasul seueur komo dicepengan bojo teh 200 dosa marurag komo abi mah ka pasar ka mall aduh cenah cek jamaah teh meuni romantis Pak Kiai sanes mun dikencarkeun balanya tah eta maksud aing ngalain romantis dikencarkeun balanya bahaya Pak halo ibu nu mawi masyaallah urang teh titip diri teh wati ka pasangan hidup Rasul ge sami masyaallah lewang ka naon ka icalan ku Siti Khadijah Rasul diangkat sense of human rasa kemanusiaanana ku Allah ditimbulkeun dengan kesedihan daya bojo karasa Pak ku abdi saminggu demi toha geri hayang nyamal ngeunah ge hese imah siga kapal pecah cek aing matak mun pun bojo keur punung da sarua tuh da dalin umul mukminin atuh da budak mang enin halo aing euy Gusti ripuh anger ta eta Pak di mana geus eueuh sabulan 2 bulan 2 minggu karasa di imah teh pabalata keun pangangkat heula Pak matak bojo mata Pak ayo bojo teh aya nu gering asli aya nu gering kurang piknik nya menira reged awak teh meni mager boring gabut ini asa kararieu puguh tempoan kunaon atuh hayu atuh ceng uang ka Asia Plaza hayu cetak beda eta teh geringna gering kurang piknik matak Pak bojo sakali-kali lamun gering ulah sok dibawa ka puskesmas ka toko emas eta sunah Rasul sanes sunah besi di lembur abdi aya besi tara gering mari gaduh emas gede nya eta emas tomo alhamdulillah
tah kitu we ngahibur aja. Matakna istri nu solihah jadi penunjang keberhasilan Kangjeng Nabi. Siti Khadijah hampir habis hartanya, 2/3 Mekah milik Khadijah hampir habis untuk perjuangan agama. Aya telepon, mangga diangkat. Hadirin rahimakumullah. Salajengna Rasul diuji deui. Kusaha dikantunkeun ku nu janten bojona. Sajaba ku bojona nyaeta ku pakmana nyaeta Abu Thalib. Paman Rasul aya 12. Aya paman nu nyaah ka Rasul namina Abi Thalib. Ibu, aya orok nu disusuan ku letah. Aya teh ya. Iwati orokna Kangjeng Nabi besar Muhammad. Sadacan dititipkeun ka Halimatus Sa'diyah ibu susuna, Rasul disusuan ku letahna Abi Thalib. Dikecerotan ku Kangjeng Nabi eta letah mangna. Balas ku teu aya nu nyusuan. Nyaah ka Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dagang ka negeri Sam diangkan sanes alo tapi pun anak. Di mana aya nu menyentuh Muhammad, didinya berhadapan dengan Abi Thalib. Di mana aya nu macem-macem ka Nabi Muhammad, berhadapan, siap-siap menghadapi Abi Thalib. Ari pek Abi Thalibna wafat, beki warani ka Pi Quraisy teh mah. Beki gencar ka Kangjeng Nabi. Bu, paman Rasul sabaraha? 12. Nu nyaah hiji. Eta nu bela tapi teu daek iman. Abu Jahal mangna nu aya nyiduhan. Ari ece pernah tepang jeung Nabi? Pernah ngimpi? Pan urang mengimpi, ngimpi ge diudag anjing edan pan urang. Deker loba kasusah. Boro-boro ngimpi jeung Kanjeng Nabi, boro-boro tepang ngimpen ge teu kantos eteh henteu. Tapi iman kuat, aya nu unggal poe panggih Nabi nu aya kalah nyiduhan ka Nabi. Eta didinya mahana nikmat iman jeung Islam. Nabi Muhammad nangis, ya Allah, muga pun paman tiasa naon mengucapkan kalimat syahadat ku Allah ditegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, anjeun moal bisa mere hidayah sekalipun ka jalmi nu dipika cinta ku anjeun. Nu boga hidayah mah Gusti didinya we para ajengan sadar urang mah kudu bisa mamatahan ka masyarakat teh nuduhkeun urusan nu mere hidayah mah iwati Gusti. Tos we urang teh keun geus ngajak geus ngingetan geus sering keun we. Bu gede nikmat iman ageng alhamdulillah. Teu pernah ngimpi, teu pernah tepang, teu pernah ngimpi tapi iman kuat. Rasul 1400 tahun yang lalu urang mah teu pernah tepang, teu nguping suanten Rasul tapi nah hate iman kuat. Ya Rasulullah ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Cuma nempo biwir. Ya Rasulullah ya Habiballah, akui kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ngasuh budak Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Budak teh ngek betah ieu mah diasuh gini. Ba 10 kali nyebut ba budak teh tengar kalongeun. Loba di Tasik mah kolot nu ngalinglungkeun budak loba. Mangkuna ari ieu budak saha? Ari ieu budak saha nya? Ari ieu budak saha? Budak teh linglung teh teh. Ceuk budak teh pan aing teh anak sia.
teras ke cek si bapak cenah ya Ustaz Edan di mana ieu bo pangku kuninina jeung ku akina geus beda deui anak laja nyawa anak jelema sakasep-kasep disebut laja bo cek Profesor Arif Rahman budak diajar cacadelan hese ngaji Quran teh menangan ulah sering teuing cobian sok we cacadelan terus budak teh diwuruk di mawana ge hese ngaji Quran datang bapana asik si aya nyana kuyupuk sareng doyok-dok biasa we kurupuk gitu dorok-dok tuh si aya dina jelo embim mobil teh kudu embim tuh si aya naik enton motor teh kudu enton bo teraskan nyaan gitu jadi hikmah Isra Mi'raj nepi ka dinya Rasul diuji keneh ku Allah mulang Isra Mi'raj Rasul anger diuji ku Gusti aya nu percaya aya nu henteu aya nu ragu-ragu nu percaya mah Abu Jahal jeung babaturanana nu teu percaya mah anu percaya mah Abu Bakar Siddiq tak kieu ari ngomong lapar teh kieu anu percaya mah Abu Bakar Siddiq jeung sarerencanganana anu teu percaya mah Abu Jahal anu ragu-ragu mah Abdullah bin Ubay bin Salul bo tah si emak nyebut bualeh lol aduh aya aku alus kieu Mustami ibu nu hebat lain mubalik tapi mustami masing mubalikna terkenal mustamina hese ditanya mah paeh na panggung abdi pernah ngaji di hiji lemur tingker aya naon eta teu meunang ditanya budak mang aing nih capek budak mang teu lila we ngaji teh da hese ditanya matak nu alus mah mustamikeun nu naremalan balelol alhamdulillah sok cobaan nyiksa mubalik besing terkenal ulah ngajar hawa be mun ditanya mun aya nu cicing mubalik dia balik pasti dan nu alus mah mustami nu alus mah sok tah balelol eta ibu bo jadi mustami tunuh wajar ngan lamun mubalik nu tunuh teh mubalik kurang sare aduh tadi geus diomongkeun pan urang teh tara sare peuting ayeuna teh geus sabaraha poe kitu tah ibu mak nu mawi Rasul nepi ka dinya diuji henteu piwarang hijrah memeh ka Madinah teh disebutna teh Thaif negeri wilayah Thaif eta wilayah Mekah anu tiris eta teh doa Rasul di Thaif mah ayeuna mah Mekahna ge tos aya jukut ngawitan ngan kapungkur nuju kerontang nuju panas Mekah Thaif mah tiris aya kebon jagong kebon bonteng abi mun di hotel nuju di Mekah sok aya lauk jair eta teh lauk ti Thaif da beda lauk Arab mah Pak Bu barolotot panonna ge aneh aing jeung kurang ngeunah we gitu ibu Masya Allah Rasul teh piwarang hijrah kadinya ka Thaif 2 kilometer Rasul mapai letak panas nepi ka Thaif lain di bageakeun kalakah ditinggang ku batu Rasul nepi ka potong ngosna sabelah nu payun kenang-kenangan ti orang Thaif Rasul nepi ka boloh-boran tarangna getihan ku orang Thaif ditinggangan cik abdi bade naros Rasul soleh henteu Rasul sampurna Rasul agung Rasul mulia Abdulul makhlukot pangmulia-muliana makhluk kuduna menta bahagia ka Allah tapi geuning ujianana kadang-kadang leuwih berat batan urang mah tibang diomongkeun ditukangeun Rasul mah lain diomongkeun unggul dihareupeun sering Muhammad mah gelo sinting gitu Muhammad tukang sihir coba diciduhan jaban Nabi Muhammad merek diracun rek dibunuh nujuna tepan Rasul kalah ka diaburan ku tai onta aya nu kitu ka urang padahal eta teh nabi nu pangmuliana hirupna kadang-kadang leuwih parah batan urang mata hikmah Isra Mi'raj adalah uswatun hasanah tingali Rasul boro-boro urang Kangjeng Nabi nu sampurna aya keneh nu tersepeun komo ka urang
dibere dines dengan harulang atuh dibere we ngagitek saeutik ger deui kan eta mah tamak teuing teteh Rasul dibelah dadana sanes kotor hatena sanes kotor manahna tapi eusian ilmu hikmah hilim diasupkeun kana manahna supaya siap menghadapi kehidupan. Ayeuna urang nu hadir di tempat rek jadi ajengan, rek jadi kepala desa, rek jadi pejabat, kabeh komo jadi RT RW, kepala dusun, rek jadi pengusaha, hirup teh moal leupas tilu-tilu, hiji nu pro, dua nu kontra, tilu nu acuh. Nya. Urang mah tibang diomongkeun. Mending geus kieu. Ya, apaan aku mah bubuk ranginang. Cek pun guru, teteh, cek pun guru. Jang mun jelema raresepeun ka maneh kabeh contona ulah wae sanagara sadesa we resep kabeh dijamin maneh teh moal lila deui umur jelema teh raresepeun kabeh menikah yung-yung lep we eueuh ibu mending panjang umur mending pondok umur nya wajar mun aya keuleun berarti ece panjang umur keneh gitu tak gitu pakuwunya ngubaran hate bujeng-bujeng urang Kangjeng Nabi ge aya keneh anu kontra aya keneh nu teresep komo urang leres henteu aduh balik Isra Mi'raj teh jadi tiis hate teh kul ibu bu da jelema mah hade goreng jadi omong leres teh ayeuna kieu contoh jadi ajengan mun usaha contoh ajengan teh di dunia wae ieu mah di ditu terus lamun cicing ajengan teh hayang dibere atuh aing kudu maling cing tengah peuting aya kitu make calana disangka ngongoraeun make sarung disangka burut aing gua aing di sarung teh ngeunah ka angin-angin tuh sehat aing bu sok jelema mah hajat gede diomongkeun hajat leutik diomong matak ulah posisina ulah terlalu fokus ting kena omongan batur matak geri sakirana urang bener mah jalani mun urang salah geura perbaiki sakitu atuh da merhatikeun omongan batur mah kalah teu damang teteh tos we ieu mah hajat gede diomongkeun hajat leutik diomongkeun aya hajat gede meuning mewah pelamina mangan dagingna liat waduh kana daging kapan eta teh jelema aya dagingna dipuji panganten nu dicacat cenah dagingna mah meuni hipungan pangantenna liat da geus kolot kawina kawas abdi pan abdi menikah teh usia 30 teh da awewe teh nu darekeun aya nu daekeun budakna kolotna teu satuju aya kolotna nu daekeun minantu santri budakna mumuleun teu daekna ambungna takdir teh nya meureun da secara syariat gatuh mah desu masa depan surap nya hideung nya penek nya budug ieu teh bisa ceramah kieu teh bati budug kan beda budug-budug ge barorok ece eueuh budug barokah ari oco mah nya aya budug barokah di mana oco barorok budug mah di mana alhamdulillah tak jadi rame tak resep kene lokasi nu leutik ya Kang Abi mengaji teh daripada di alun-alun teh hese diajak ngomongna loba teuing mending kana nu kieu we mustami mah pan ngeunah atuh halaman WC jadi pan alhamdulillah ya teteh nempo motor da ditempokeun atuh motor teh tatangga meuli motor ditempokeun eueuh cenah motorna mah saingan berat ka hareup meureun cicilan cenah da benten cenah pas digasna ge setoran panggil we jeung baladna nglakson kiriditnya atuh tah ece pak ayeuna mah pan ibu-ibu teh marake motorna teh anu gerde teh gini nmax tah eta keur awewe mun keur lalaki mah entol tah eta hadirin nu di masjid ge sareuri aing cah hampura bapak abi mah mu balikna kieu salahkeun jangan Ahmad teh ngonang nu kieu patut ya ieu mah baladna keun lah lain ka balad mah kumaha deui atuh da bisa ingetna pangaresah punten nya ieu mustami ku abi diajak edan aduh mikat ateu disirah ge aing aing mu balik loba gogoda nu mawi jelema mah ulah ting lah keun angapa hitut lamun aya nu ngomongkeun urang eta teh manehna ge nu ngomongkeun teh geus poho deui lamun keur ngomongkeun batur di mana jam sabaraha teh poho kadang eta teh
nu mawi eueuh anggap we hitut jelema nu keuheuleun ka urang eta teh jelema nu nyaaheun ka urang urang mah geus sare situ mah can hees mikiran urang nyebutna teh gara pakuuk ieu ya cenah asa moal mungkin ya mobil kitu mah sabaraha sabulanna ge cenah asa moal kasetoran da asana malah asa teu mungkin kudu cash mah cenah kitu cenah asa teu kaharti geus meuli di kebon teu kaharti urang mah kamari pisan cenah karek meuli kulkas da teh kursi geus datang ka imahna teh teu kahartina leungeun pamajikan teh geus emas we beuki loba hayu we teu kaharti hirupna teh jelema nu dipikakeunna mah geus kieu si eta mah kieu we tatangga meuli kolbak si eta meuli dul kolak tatangga meuli nmax si eta meuli paramek nya tatangga naik haji si eta naik tensi nya nu mawi teteh aya nawang bebaskeun manahkeun aya nu keuleun ka urang boro-boro urang nabi nu sampurna ge anu mikakeul atuh komo urang resikona keun supaya urang apal kelemahan diri nu kadua jadi penghapus dosa lamun ece teu salah dosa dicokotan pahala si itu dianterkeun leres henteu nu keuheuleun ka urang teh eta teh keur nganteuran ganyaran manehna nyokotan dosa urang matak pasihan hadiah nu tukang ngomongkeun urang teh nyieun kue sing gede ndogna sing loba di mixer tah pan harudang nu hekees ge hadirin rahimakum aya ajengan kieu-kieu teuing ya Allah pasti isukna teh nya rajaban ayeuna mah hancurnya mau baligna ge kieu pasihan kue ka bumi na langsung ngetrok panto Assalamualaikum teteh ya tuh lumayan aya kue ti abdi aya acara naon teh aya acara naon ieu aya acara naon di asara reuwas teu aya da teteh mah sok nyieun kasayan ka abdi pan teteh teh sok nganterkeun pahala ka abdi sok nyanakan dosa-dosa abdi naon mah tuh maksudna pan teteh teh sok nyarioskeun we abdi goblok kitu atuh teu ngeunah ujungna eta da aya keneh ngunek-ngunek meureun jadi aya goblogan saeutik ibu nya kok lah ayeuna mah rek jadi kiai rek jadi naon eunteng we ka nabi rek bertetangga nabi gaya nu teresepeun komo urang lumayan da urang mah tobat nepi ka ceurik mah hese keun dicokotan kudu ngomongkeun komo jadi RT mah pangheulana eta teh paku beak RT mah dosana ge tekop aya BLT jeung bansos geus matak jadi RT mah sing sabar jadi RT mah ku Allah teh loba nampung pahala aduh aing Pak RT asa sumanget deui geus Pak RT ulah sok diambil hati hampura kesalahan masyarakat teh da Pak RT teh tos dianteran pahala tangke teh Pak kepala dusun oge Pak lurah muntang ka RT di akhirat teh Pak RW jeung Pak Kuwu teh maneh mah pangbeakna dosa matak ditingkatkeun honor tahunan kanggo RT sareng RW unggal lebaran da RT teh singkatan tina riweuh terus disingkat jadi RT matak RT mah beak dosana gajina eueuhan matak di akhirat teh hisabana teh geus we sakedeung naon korupsi naon das raskin eta ge mun kabagean Pak RT aduh hidup RT hirup da can maot alhamdulillah aya ajengan cek RT ajengan edan ieu aya barang datang ngomong siga nu lumuh geuning nya barang mangga pokoknya aing teh keur ngumpulkeun tanaga ya ce ngabejaan ke panitia mun neangan ajengan misalkan taros ku masyarakat teh ajengan enak giliran hoyong nu rame cek panitia teh hoyong nu dinas lamun hoyong nu dinas masing mustami paburincai gitu nanaon lamun hayang rame ibu-ibu kudu dihareup bener tok sok ieu rame langsung bapak-bapak gesok nuturkeun mun ibu-ibu geus rame ari hayang ngaji rame dihareup bapak-bapak ibu-ibu jauh hese kudu apa tah panggung ulah jangkung da beda jeung dangdutan ayeuna panggung jangkung dangdutan moal cangke tapi ajengan sakieu panggungna mustami teh geus beunang ieu na teh ngarti jarak ulah jauh teuing da masing jago mubalik ge ari 10 meter mah mustami ibu aing pernah eta ibu walah kesang dua muk mah aya eta
matak sagala ge kudu diperhatikeun mun ngonang mu balik teh tah. Mun ngonangna kiai sepuh model taruh guru urang ti Rancabungur Kang Haji Odo eta mah kapan rohani keun bapak-bapak di payun oge teh jadi masalah. Tapi lamun ibu hayang hiburan nu kieu mah dari puah tuh jauh mah lampu poek ieu mah caang jadi katempo banget nu balik nu sakieu ayana teh paneuceun nempo banget aing geus nyengir atuh da pamajikan aing sebeleun boga salah kita kieu-kieu teuing cenah meureun nempo YouTube geuning salah kita kitu aya di hareupeun santri masih ganu berwibawa nah panggung kitu da aing dititah cek aing teh tuh ye are cenah sok abi cenah sok diomongkeun sing ridho cing hirup mah kudu ngamodal are eta kardusna cing ben diarah alhamdulillah Ibu Numawi hikmah Isra Miraj salajengna adalah a'domul mukjizat ranking kedua teragung setelah Al-Qur'anul nomor kahiji Al-Qur'an nomor kedua Isra jadi Isra Miraj teh lain mukjizat leuletikan tapi ranking kedua contoh di dieu sahanya aya Ceimas nu aya saha Ceimas Cetitin aya Ceimas jeung Cititin keur diuk di Masjid Al-Fudola aya sireum asup kana pesakna eta sireum dibawa ka imah lewat pesakna digantungkeun baju eta baju nu urut ngaji rumasa da karek dipake sakali isukna aya nu ngajak ka Aljabar hayu uang ka Aljabar gratis jaba aya uang saku 300 hayu atuh ningali baju kalotor keur hujan usum hujan can gararing make baju urut peuting we ngaji dipake eta sireum milu ka Aljabar ini jam 7 balik jam 7 ini jam 7 isuk balik jam 7 isya sireum keluar deui dina grog bebeja kabaturan aing tos di Aljabar kumaha ngomongna cek sireum nu teu percaya menya aing mah teu percaya maneh ka Cikoneng yang bereunteu sabaraha bulan mah tapi sireum nu mikir mah jeuna da initna sanes nyalira tapi diinitkeun ku Ceimas jeung ku Cetitin kitu Cetitin ka WC Ceimas ka WC si sireum ge milu ngan dina pesak Cetitin Ceimas ngabaso eta milu jadi atuh berangkatna sanes berangkat nyalira tapi diberangkatkeun ku Ceimas jeung ku Cetitin tak kitu Rasul dari Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa zaman harita kudu sabulan setengah ka langit ka-7 tahun salap nemai kapena ku ilmuwan NASA eta tahun 85 nemai aya langit ka-7 ai Quran mah geus lila langit 7 bumi 7 ari cek ilmu pengetahuan mah karek tahun 85 eta teh disebut lapisan Milky Way lapisan kabut susu lamun ti bumi ka langit ka-7 eta teh tos 15.000 tahun sabalik berarti PP mah 30.000 tahun ai nabi maleuwih ti langit ka-7 terus nepi ka roprok nepi ka Sidratul Muntaha kudu sabaraha ratus tahun nah geuning Rasul 4 jam lailan da diberangkatkeunana sanes nyalira tapi ku Gusti naikna sanes naikna lila tapi ditaekeun ku Gusti mata kalimat lagi subhanalladzi asra kalimat tasbih litan jeung ngabersikeun kalimat takjub mata kelamun aya naon perkara anu di luar nalar kebiasaan baca subhan aya lalaki genut sugan teh tumor dibuka teh orok di Mesir lalaki boga di orok siga hamil lalaki hamil boga orok lalaki pan di luar kebiasaan ku ece baca subhanallah aya orai sirahna 3 dina pameran subhan aya gedang dibuka jerona jeruk nah gedang cangkangna di jerona jeruk pameran subhan terus ece nempo ustad penek masya Allah dah biasa penek mah ece nempo kalalaki kasep masya bapak ningali istri geulis masya tah kitu dua nana ge sae mung langkung tepatna anu di luar nalar di luar adat kebiasaan langsung subhanallah terakhir asik tereh ngeusan sakedeung deui hikmah Isra Miraj adalah ta'yinu auqatis shalah ditentukeunana salat nu 5 waktu bu ai sakali salat sabar menit tah ieu mah sami jeung abdi 5 di dia aya nu iswa 60
Abi yuso 40 nu mah nu 60 we nya pakuwu lamun sakali salat 5 menit umur 60 tahun salatna 280 hiji poe genep jam sakali salat 5 menit salila umur 60 tahun salatna 280 hiji poe genep jam salatna mah teu satahun-tahun acan ayeuna kulem terang kulem bahasa Inggrisna meje ayeuna sakali kulem leutikna genep jam umur 60 tahun kulemna 20 tahun loba keneh kulem loba keneh salat Allah nyaheun Rabbi la takirni ala nafsi walau bitarfatain Allah mah eta nutupkeun soca gitu kudu ku urang mun urang geus tuluh sugan kudu dikieu-kieu karunya anu boga anak salapan nutup-nutupkeun panon anak hiji-hiji kerapat di KRT-an coba mereka mana abi can mereka bumi heula poho si bungsu tak can ditutupkeun panonna sabelah alhamdulillah ibu bu Yuswa anu langkung ti abdi nya di atas 40 kira-kira kantos ningali jantung nyalira paru-paru usus teu pernah panggih saumur hirup aya dokter bedah ge nempo usus batur jantung batur boro-boro jeung jantung jeung paru-paru jeung ceuli ge hese panggih abi mah kalah nuturkeun egel sok nempo tongong ge hese tuh sakeuleun gagaro ge ku pamajikan maman can emang eueuh kana lomari aing kitu urang mah lemah ceun diatur ku Gusti sanajeun aya dahareun samangkokna 100.000 contoh baso naon mie ayam 100.000 jeung baso nagrog 15.000 geus dibalong mah eueuh nu ngaku eceuk teh cenah ieu mah da baso nu abdi ieu mah ya basona ge mah ti Tasik 25.000 ieu tah benten konengna ieu ya aya nu kitu ieu mah baso nu abdi 100.000 eueuh nu ngaku geus dibalong mah eueuh bo mata urang teh hina mun teu taat ka Allah betul umur 60 tahun salat mah teu satahun-tahun acan nyesakeun 5 menit dina sapoe dina sawaktu kacida-cida teuing umur 60 teu satahun-tahun acan Allahu Akbar nya alhamdulillah lainnya ce ieu teh acara teh teu mewah tapi rame aing teh pokona mah well di dieu mah ya lamun teu bakti ka Allah rek kumaha komo istri pak istri mah loba dikorteng salatna ge sakali head saminggu 2 minggu paling sakedeung sapoe awewe mah loba dipotong ayeuna boga anak 7 sakali nipas 40 poe we leutikna da geus awewe mah loba eueuh salatna ngan awewe mah loba pahala gaganti nah alus we kanu jadi salaki katamalan pahala sunatna tong boro kitu lalaki mah mun hayang pahala tahajud kudu hayu tahajud awewe mah bisi teu kaburu sok salaki asup ka kamar teh sing seksi tah eta teh pahalana sarua jeung tahajud sapeupeting ieu mah datangan ku salaki hadeudang pi surgaeun teh jauh lamun datang salaki teh nyampe ke sarareungit bibir beureub siga careungakan hayam teteh teh gitu bapak kesini pak tahajud pak kitu atuh awewe mah loh pahalana ieu tah ieu ningali rarae caroge sami sareng ningali Ka'bah da salakina meureud dihideung siga Ka'bah kitu awewe mah ngalahirkeun sarua jeung maot syahid pahalana lamun maot keur ngalahirkeun 3 kali lipat pahala maot syahid awewe mah pahala wungkul ih nyusuan eta teh 200 dosa 100 dosa leutik disedot ku budak eta wasilah budak nyedot susu teh boga anak misalkeun 7 hiji na geus ratusan sedot matak ulah sok rudet mun keur nyusuan teh engke peutik mamah teh rudet bapak maneh teh eueuh duitan hayeuh we ngarungsingkeun ka mamah teh kata budakna ngomong nah tuh aing make dipikah hayang di alam dunia pan ku dirinya diusahakeun malam Jumat jeung Senin jadi wewing pugu pahala wungkul nyeusehan kolor ece 200 dosa leutik ku Allah matak ya dihampura ku Allah 200 dosa leutik eta padilah wikadinya matak ya ibu nu boga mesin cuci sakalian kolorna sakalian selempakna ku leungeuh engke bisi nu ka surgana lin ece tapi mesin
tanya eleh ku merek Sanyo cenah. Hikmah Isra Mi'raj salajengna adalah barokah. Abdi ngaduakeun muga-mugaan ieu kampung Nagrog sing dibarokahan ku Allah. Sapertos Allah ngabarokahanana Masjidil Haram sareng Masjidil Aqsa sakelilingna. Hikmah Isra Mi'raj anu dipiharep adalah syafaatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang disafaatan ku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi ngaradeg mahlul qiyam. Ibu-ibu ngaradeg karyata. Rasul teh wawuheun. Sajalma nu tahajudna belang betong, duhana sakadaek, salat tobatna sakainget, hadiran we muludan jeung rajaban, sugana Rasul wawuheun ka urang. Ya Robbal. Hari santri di Tasik, basa anu tahun itu nu saya kacilakaan ning sa Jawa Barat. Saya sajelma 10.000 abi jeung pun bojo kadadaha da leungit majikan aing. Cek aing ka mana budak Mang Enin leungit ya. Nges 2 jam eta nyampekeun ngabaso we cek. Ya, naon tirinya tapakurna boro-boro di padang mahsar di dadaha nu hadir 10.000 deui pamajikan bisa pisah jeung salaki. Komo saya jaga di padang mahsar ti kawit umat Nabi Adam duka umat Nabi Muhammad dikumpulkeun salaki jeung pamajikan masing-masing, anak jeung kolot masing-masing. Teu aya nu bakal nyapaatan iwati Kangjeng Nabi besar Muhammad. Jadi ngaji teh sabaraha? Poho deui. Tah ieu ngaranna cingho, cicing keneh poho. Maning keneh cingho daripada barho. Ai barho manggeus nepi ka imah kakara, aduh poho deui. Maning di dieu disimpulkeun hikmah Isra Mi'raj nomor kahiji kisatul azimah, kisah nu agung nu hanya dipasihkeun ka Kangjeng Nabi besar Muhammad. Nomor kedua uswatun, Nabi nu mulia nu soleh geuning kadang-kadang penderitaan leuwih parah batan urang. Nabi tetap kuduna menta bahagia tapi leuwih parah. Matak dihadian Isra Mi'raj ku sabar. Tilu. Naon? Tuh ngarulang. Da ngabandungan seurina. Nu katilu adalah a'dhamul mujizat, mujizat ranking kedua teragung setelah Al-Qur'anul. Al-Qur'an nomor kahiji, ranking kedua mah Isra. Dihanapna mah ratusan mujizat. Salajengna adalah ta'yinu auqatis shalah, ditentukeunana salat nu 5. Nomor kalima barokah, nomor kagenep sapaatu Rasulillah SAW. Mudah-mudahan urang disapatan ku Rasul. Amin. Kisatul adimah, kisah nu agung nu hanya dipasikeun ka Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kedua uswatun hasanah, contoh anu sae. Nomor katilu a'dhamul mujizat, mujizat ranking kedua teragung setelah Al-Qur'an. Nomor kaopat ta'yinu auqatis shalah, ditentukeunana salat 5 waktu. Nomor kalima barokah, nomor kagenep sapaatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha genep. Mun isuk ditanya naon penting ngaji kitu we tah eta nu kitu ngaranna barho. Alhamdulillah. Tadi pada disebut ke loba sora mana cenah sora can loba. Cok geus sakedeung deui 5 menit berarti memang geussan. 1 menit ece pernah ngonang Jenudin MJ. 1 menit MJ ya. Dari dia ece remote nah yang robah sora. Mang eueuhkeun geura ehona. MJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rasul Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Allah mengangkatnya ke Sidratil Muntaha. Ini menembus beberapa dimensi. Kalau akal mencerna, akal kekecilan, betul. Di dinas mah langsung jadi maronyong, betul aing. Da abi mah resep KM-nya teh ajamal keur leutik ngising pidato aing. Saudara, kenapa saya nyeri beteng? Waduh. Bro teh ngising mencret saudara, betul. Cek pun bapak teh juri grepe sia. Aduh, pemajikan baeud ge dibere MJ mah seuri. Baeud pan pemajikan ustad ge da jelema biasa. Beak gas, beak bawang, beak uyah. Baeud bukakeun panto dapur. Jangan cemberut. Gas boleh habis. Bawang boleh ludes. Garam boleh tiada. Tapi cintaku padamu tidak akan pernah sirna. Waduh,
cek pamajikan gua ngomong nak meuli gas mah teu kudu pidato era ieu. Ayeuna agim semenit teh lumayan. Sugan daekeun agimna tadi mah komo nu geus maot MZ mah. Enak agim mah hirup keneh sugan can sare. Da ayeuna pasti keur dijieun status ya. Ieu mah lain da YouTuber tanu beh dia nu keur ceramah bersama Ustadz Pendek. Cicing agim sugan datang ya. Mohon abi geus beureum teh tipu gua. Apa kabar Ibu? Amat bahagia ya malam hari ini. Karena bisa berjumpa dengan warga Nagrog. Acaranya sederhana tapi meriah luar biasa. Semoga Allah senantiasa mencurahkan terus-terusan melimpahkan hidayahnya buat kita. Dah kita teh bakal wafat, betul tidak? Halo? Kenapa ting pararong begini? Cek temannya aya agim banget na bulan nakam. Semenit. Ayeuna Arifin Ilham. Nu maot deui ge. Semenit ya ge. Ayahanda, Bunda Arifin bahagia, subhanallah. Jadikan Isra Mi'raj bagaimana kita bercermin dari sebuah kejadian yang luar biasa, subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah subisi balong wala ilaha illallah wallahu akbar gitu. Tak ieu mah make eho mang sabab uje. Itu Ustaz Jepri, ieu uje Ustaz Jebrak. Ngan kudu nginum heula ieu teh. Ke heula ieu teh cai mah. Aduh, ieu teh cabi mah moal milih susu mah. Wasiat pun bojo. Abade ngaos ka mana sinang kasih. Bade ka Banten ge mangga. Sok cenah bade ngaos ka mana ge teh nyusu di luar we, moal aing. Cai herang leuwing ah. Jika bibir pecah-pecah, minumlah cai herang. Tak ece lamun budak hayang kempot, dileletik make sesedot. 17 tahun make sesedot, budak teh jadi kieu tah. Poe ieu mah aing rame we ngaji dikeresakeun. Padahal kabingung aya tapi geus panggih jeung jamaah sareuri we. Tadi di itu tuh di Tasikidul di Bojong Asih ada jamaah lagi sarua kieu. Aing meuning keneh manggihan teh jamaah teh hayang nu kieu we. Nu hese ditanya mah duh langsung kayak sanggi genep muka lah. Uje ya mun ngalagu siga nu setep. Tah. Step. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama imama imama. Bidadari surgaku.
semenit uje tah. Ayeuna ece sok resep dangdut. Aing nyaho masih ahli ngaji ge resep kana dangdut. Mang ehona eueuh ke. Ieu nga-MC-an. Alus mana MC anu sok kana hajatan jeung urang. Kadang nu. Mun teu kapanggih ku guru moal jadi ustad jadi MC. Alus mana jeung nu sok ka dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Kesidahan Modern kita Nada. Hadir pada kesempatan malam hari ini tentunya dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW bersama Masjid Al-Fudola. Kali ini kita Nada menyambut dan menyapa warga Nagrog, semoga sehat dan berkah selalu dengan sebuah sajian instrumen bisa menjadi pelipur lara di kala duka. Mari kita sambut artis kita LP Sukakiih untuk Anda. Mata lamun ustad, ece ustad dinu kawinan aya dangdut balik sanes keheuleun. Kudu alus sangka ustad teh isineun. Karasa ku abi geus jadi ustad joget teh suku wungkul. Teu bisa jeung bujur eta ge era katempo ku batur mah. Matak mending balik bisi pinah kana bujur. Ustad mah suku wungkul. Gitu mun teu balik aing bisi kieu kambuh deui atuh. Jadi ustadznya di Tasik itu kudu siga malaikat teu meunang salah. Da ustad teh jelema biasa komo teteh mun dina angkot aya nu nyusuan sok bari geulis heg urang teu di kopeah. Da urang ge jelema biasa matak make kopeah teh ieu teh rem ajaran ulama baheula. Sok aya nu nyusuan aing pan ngerem cek itu. Jadi ustad ge ngerem da kumaha ge era ku kopeah. Tapi da ari tungkulnya ustad ge cangkeul. Ditempo we seutik we. Sugan eta orok nawaran ka urang henteu. Pak Kiai ngaleueut henteu saya teh mah gemol we. Oma Irama terakhir filmna Satria Bergitar dina kuda mawa gitar. Dina layar tancep. Sora naon eta? Ustad aja. Jauh-jauh tiga lunggung disebut kuda. Lebih ka baseuh kieu. Puasana ge 2 minggu aing yang siga suara kuda. Datang si Ani, punten sanes teh Ani di dieu ya teh Oktavia. Roma. Aku tunggu kehadiranmu dari tadi wahai Roma. Pantes geningnya ya teh Oktavia. Aku mohon padamu agar engkau bisa mengobatinya Roma. Roma, apakah engkau bersedia mengobatinya? Eta oma kalem we seuri. Ya teh Oktavia maksa. Roma, apakah engkau bisa mengobatinya Roma? Aku mohon padamu Roma. Cek ya teh Oktavia gitu, oma langsung ngajawab. Insyaallah. Menyaya oma petekel. Jadi oma mah tiba lagi kieu ngajokin teh ngagitar teh ada. Cok ti ngora nepi ka kolot kieu. Tah eta teh neangan hulu gitar nu potong. Jadi hampura eueuh aing jadi heureuy wae. Da ngajina mah geus genep. Kade ngasuh budak tong make lagu oma bisi sesare. Pilihan boleh kan. Bila kamu di sisiku hati rasa sagdu sok pakai ngasuh budak. Bila kamu di sisiku, bila kamu di sisiku, bila kamu di sisiku. Budak teh sesare da di sikuan wae. Komo diteunna sisiku imah. Aki-aki mawa teko dah jadi lagu reka kebon. Kok mah ketempun mawa teko. Mawa teh nengteng teko teh ceret. Jadi mawa teko teh nengteng ceret. Nengteng ceret, nengteng ceret, nengteng ceret, nengteng ceret, neng
Pamuda tanyakan kok oma kepanggihan mundur deui. Rem tangan, rem tangan. Rem tangan sekuat tenaga. Eureun da direm. Aing geus ecelah genep nuhun sing sarehat we nya. Mudah-mudahan ieu masjid sing tambih makmur, jamaahna sing tambih syukur, rezekina ku Allah taala dipaparin lancar, rumah tanggana talentrem, pala putra soleh solihah, dilepaskeun tina kabingung jeung sakasusah, tebihkeun tina bala bencana balai sanes kantena. Nas'alukal ijabah bihaqi umil Qur'ana al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim rabbighfir lana. Es batu disimpen na luhur termos, mung cekap sakitu nu kasep bade permios. Baju jubah celana cut brayu dadah goodbye. Sopan Sofian Elvi Sukaisi, cukup sekian dan terima. Empe-empe sayur lodeh, capek. Si teteh seri nepi ka ceurikeun. Hatur nuhun, sing sarehat sing barungah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.